Sampurasun patepang deui sim kuring Nadira jeung Rizka. Warga Sunda abdi gede disampaikan ke laporan mobil langsung dari Inten itu 11 lulusan dari BSD Lantaran material bahan dilaporkan sajauh 7 km jeung sababaraha ngabentuk kubangan salah sahijina ngawangun genangan jero 3 meter jeung lebar rupa-rupa 13 meter. Gunung Leotobi disebut oleh kembar diwangun ku Leotobi jalur 1584 mdpl jeung Leotobi AWW 1703 mdpl duanana masih aktif. Tapi dibandingkan jeung AWW Leotobi jalur Leotobi erupsi leuwih sering. Flores nganggap Gunung Leotobi minangka tempat karuhuna. Aya kepercayaan ku gunung meletus karuhuna ambek contohna ku sabab konflik antar suku. Dampak positif tanah subur bahan vulkanik anu dikeluarkan di gunung saneun behar ku gizi sehingga tanah disabu berenana jadi subur. Lahan anu subur ieu cocok pikeun tatanen. Bahan wangunan, bahan bitu kayaning keosik gravel jeung batu bisa dipake pikeun nyieun wangunan. Letusan vulkanik bisa ngasilkan jinis anu mampartikeun tatanen, peternakan jeung kabutuhan hirup liana. Berenergi panas bumi, letusan vulkanik tiasa ngahasilkan energi panas bumi anu tiasa dianggopikeun Pencemaran lingkungan. Lebu vulkanik tiasa ngarabi pH-tan jantan langkung asam, nyerangan kasuburan tanah, sareng ningkatkan kerentanan tanah penyakit papelakan. Masalah kesehatan, lebu vulkanik jeung hujan asam bisa mengeluarkan masalah ngapan serta iritasi panas. Dampak negatif Gunung Leotobi, karusakan tutuwuhan. Lebu vulkanik nutupan daun. Tutuwuhan ngangganggu proses fotosintesis, hasilna panurunan dina hasil papelekan.